Cikidut panggih di jeung Amang nyalur tah ayeuna mah lur singkat caritana teh Amang teh ieu teh ngajugjug ka hiji sawah mapay jalan satapak lur tah da bongan sok aya nu nanya ka Emang saha cenah Mang nu videona tah kieu lur di balik layarna Emang nyieun video teh bulak-balik ku sorangan punah pindah kamera lurnya lamun urang rek leumpang posisina cara Emang bieuteun kamerana ti ditu lur balik deui Amang teh ka dieu ka mana meureun cenah Amang ka tempat tadi anu tilas Amang leumpang disambungkeun ameh we jiga tah geuningan Amang teh di jalan teh manggih we ieu naon teh lah sasak leueur cekeng kana sasak mah kahandap deui teh baralak ngahalangan ku Emang teh dipiceun nepek teh bletok da rangu geuningan noong we paralon da bisi kacocokan Amang teh pek teh alhamdulillah henteu geus we Amang teh tah bagean we kahandap teuneun we kahandap kamera teh ieu teh ku Emang teh balik deui Amang teh ka tongoh kanu tadi leumpang Amang teh keun bae cekeng da keur nongongna mah teh di kamera ge ameh rada cepet cekeng ge etana waktuna tah kieu we Amang teh jiga nu heueuh leumpang ti tongoh nya mani bararanga geuning nyalur nyieun nu kararieu teh heueuh sugan teh enteng euy pek geus dilaksanakeun barisan pararuguh ieu teh lur diburuhan tawah henteu naon keun bae nya tah pokona mah nepi we Amang teh ieu teh ka sawah ulak-ilik we ieu teh bari nempoan si Mamah geuning itu si Mamah cekeng hancana geus hayu geus lega nya tinggal sabar icakan deui teu kungsi lila Amang teh ngaluarkeun parabot paranti anu deukeut cai mah sok mekel ieu Emang teh mekel wadah tripod tina awi anu geus dipencoskeun ku Emang teh da bisi dikunclung HP-na ameh engke teh dicecebkeun lur tah si awi ieu teh tong hilap ieu teh nya disoakan luhurna teh ame asup tripodna lur tadi bebeskeun ka dieu si tripodna teh geus si Amang teh teu lila nyusulan si Mamah ka ditu tuh lur nyalur rek nanyakeun pacul ari pokna teh cek si Mamah teh rek naon ka dieu jang cenah rek bantuan macul cekeng ka Mamah atuh teu mah pacul cenah nam unyam injeum da kasaha cekeng unyam injeumna ge da ayeuna waktu diparake balik we Amang teh teu lila ti dieu teh neang pacul ka tatangga alhamdulillah ya geuningan lur manggih pacul Amang teh teu kungsi lila teh gecruk we ieu teh mopok nyalur Amang teh mopokan galeng bantuan si Mamah nepikeun ka naon ngaranna teh nepikeun karek nyambung ko ieu jeung hanca si Mamah lur nya mopok teh alhamdulillah lur nepi we saicakan badag teh angeus nya euy dikeureuyeun mah tah beres we lur teu geus ngemplang tah ayeuna mah tinggal ngagecruk Emang teh ieu teh nya da liat jadi kete digecruk heula dikeueuman kieu lur nang sapeuting mah engke teh ameh lita ameh hipu nang nya cagan kieu teh nya nang nyingkal-nyingkal kieu teh kunaon meureun cenah mangka teu diburuhkeun kat mung kaasaan kejo ku tetangga Amang teh lain teu hayang Amang teh jeung si Mamah teh teu gableg jang muruhkeunana matak digecruk we nang saminggu mah ieu teh ku si Mamah jeung ku Amang tah Amang teh da cape ngaroko heula bete eureun Amang teh tah geus we Amang teh beak sabatang nuluykeun mopokan kana icakan anu gede ieu teh anu ngalet di tengah-tengah Amang teh nya da anu luhur mah geus beres ku si Mamah jeung ku Amang da Amang keur kabagian sabaraha icakan ieu teh nuluykeun mopok we Amang teh caritana mah ieu teh lur nya tah kitu meureunan lurna carita Emang teh diajar ngeplog teh meuni aduh da heueuh geuningan sugan tea geuningan teu bararanga kitu lur euy sing tepang deui sareng vlog Amang nu kapayuna hatur nuhun pamugi katampi lur hapunten acak kadut keneh hasilna.